Saya sih setuju banget ya. Kalau saat ini Gubernur Jawa Barat bikin kontennya di Iran atau di Israel. Salah atuh Dodi, mun RG sia dikirim ke Iran mah. Ye, KDM mah ya manusia terhormat, berguna buat masyarakat banyak. Nggak pantas dia dikirim ke Iran, apa konten di Iran. Anu pantas mah sia da sia mah pan runtah. Sia mah mangpaatna boro-boro jang lingkungan sia. Sia mah jang keluarga sia sorangan ge mangpaatna aib sia mah. Pagawean babarawakan wae di sosmednya kan nyalah-nyalahkeun wae, tapi karunya teuing aing caper wae ke KDM tapi teu diwaro. Yang dipanggil itu namanya komor lebaran ayeuna yang menang THR sia ya kan. Aduh. Iya nggak bangus teh dipikir heula ada otak sia mah da sia mah teu update kana berita ge. Berita naon nu dibanguskeun ku sia naon di sosmednya. Tapi hirup sia mah mangpaatna geus mendingan sia nu dikirim ka Iran mah ek modar ge di ditu moal anu leungiteun tong boro batur keluarga sia ge moal leungiteun.